rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sadaya puji kagungan Allah, urang sadaya tapi disyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu sonten urang tiasa ngumpul sagulung rumpung hempak murbakiyaksa sadaya kadang warga. Utamina anu bingah pisan keluarga Jembar Nambo. Keluarga Jembar teh Ayu. Anu dina sonten ayeuna kanggo teh Ayu hiji wanci anu kalintang luar biasa. Margi dinten ieu dinten pamungkas lalagasan. Dinten enjing insyaallah teh Ayu badena mayunan rumah tangga. Memawi kitu dina ieu sonten salah satu adat Sunda nyaeta acara siraman. Mangrupa pendidikan ti para sepuh anu kahiji aya ecag aisan. Ecag aisan teh Ayu ti barang brol ka alam dunya di ais kumbo ku mamah. Oge keluarga-warga nu sanesna nu tos ngasuh ka Neng Ayu. Ayeuna mamah nu mika cinta ka hideuk nu tos ngatik ngadidik puluhan tahun sejak ngecangkeun tanggung jawab nungke bade disanggakeun ka caroge hidup Neng Gelis. Nu kadua acara sungkeman nyuhunkeun ridho ti embok ti mamah ti aa wawakil ti apa hidup anu tos teu aya nu tos ngantunkeun mulih ka rahmatullah. Salajengna acara siraman ngemutkeun ieu ge pendidikan. Yen hidup teh di mana tos rumah tangga bakal junub, lamun junub kedah mandi, lamun mandi kedah dimimitian ku bubu heula. Tah ieu pendidikan langsung ti sepuh-sepuh. Kanggo ngawitan urang sami buka tumedalkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asman agung Allah anu Rahman Rahim. Nada awi di sugi wargi sim kuring sapmara kanca sejadu acara siraman anu maranti sumangga tu sumangga urang samiasa seni. Mangga canak aa di dieu aa nu sanesna mangga aa na cungeun canik mangga canak ka dieu mbok canak ka dieu mangga sok teras ka dieu teras teras ka dieu simpen sendalna sok ka dieu mbok ka dieu Neng di tengah cepengan ngadegul Neng Ayu putra bapak nu di hati ku bapak nu dibikanya aku mama siang berwengi dibika asih ku aa gaganti ti apa hidup bapak asa cikene hidup teh dibrolkeun ka alam dunya asa cikene hidup teh mangsa burei leutik kene di aais ku mama di akot ti mangsa lembot di atik ti mangsa leutik ayeuna hidup geus dewasa Neng Ayu bade rumah tangga puluhan tahun mamah mikanya mika asih puluhan tahun mamah nyiar kipayah sangkan hidup jadi jalmi anu tiasa madeg mandiri seperti ayeuna tiasa rumah tangga nu bagja mamahnya kaneng tapi takdir ti Gusti Nu Maha Suci tos dugi kana waktosna jodoh pati bagja cilaka ayeuna ninggang jodoh hidup mbok bade ngecagkeun aisan apa ngecagkeun aisan nu diwakilan ku aa mbok bismillah ecagkeun aisanana bismillahirrahmanirrahim tiwangkit ayeuna pisan mamah aa ngecagkeun aisan najan berat mungguhat teh datos takdir ti mantena mun parang dina waktosna mamah teh ngantunkeun hidup
titip dulur hidup katutrun daya nu aya masing bisa silih asa masing bisa silih asih buat calik di dia calik teteh di handap ulah di luhur handap yang ayu mayun kali seperti tulis bapak geus asa ka anak sorangan dinten ieu dinten pamungkas hidup lalagasan enjing mah pada rumah tangga salaku kolot bapak hoyong ningali rumah tangga yang ayu teh bagja geulis rumah tangga anu sakinah rumah tangga anu mawaddah warahmah kukituna dina wanci nu sae ieu geulis rekepkeun pituah ti bapa lamun hidup rumah tangga na bagja bapa salaku guru hidup ge bunga kukituna aya 7 perkara lamun hidup engke tos ijab kabul tos resmi jadi istri hidup sing tiasa ngalaksanakeun ieu nu 7 nu kahiji bagi cepengan niatan rumah tangga teh ibadah sabab naon satengah tina kahirupan ibadah tah rumah tangga teh satengahna deui dina rumah tangga piharep ridha Allah niatan rumah tangga sanes ninggal kana kasepna da kasep mah geuning bisa ilang rumah tangga entong mandang hartana da harta mah bisa tambah bisa kurang tong ninggal jabatan da jabatan mah tiasa aya pangsiun tapi lamun miharep ridha Allah insyaallah karidhoan Allah moal leungit sapanjang urang masih cinta ke Allah. Nu kadua neng ayu beker rumah tangga tarok tufikum amro ini lam tadilu mata masatum bihima kitabullah wa sunnah rasul lamun urang hoyong tenang dina kahirupan maka cepeng 2 perkara nu ditinggalkeun ku rasul hiji kitab Allah Al-Qur'an hidup terus disakolakeun itu warang ngaos ku emak ku mamah ku mbok dicurungkeun ngaji sok terus di rumah tangga nawiru buyutakum fi qiraatil Qur'an alasna Al-Qur'an supaya hate caang bumi hidup oge caang ku rahmat Allah nu kadua sunnah rasul laksanakeun man ahaba sunnati faqad ahabani sing sanu ngalaksanakeun sunnah kami cinta kana sunnahna berarti cinta kana nabi da puguh nabi urang teh Nabi Muhammad cirina sok laksanakeun sunnahna insyaallah geulis rumah tangga bakal bagja aya ridho Allah insyaallah nu katilu idza matabnu adam min qata amaluhu ila min salasin sing emot geulis gaduh cita-cita tilu perkarana da urang bakal maot hiji sodakoh jariyah di rumah tangga teh seueur pisan sodakoh mun hidup engke tos jadi istri masihan ngaleueut kacaroge masihan tuang mang masakeun mang nyandakeun anggoan eta sodakoh sadayana senyum anu ikhlas kacaroge eta teh sodakoh eta pokol urang nu kadua awil min yantapa ubi sakola dongkap ka perguruan tinggi sok gunakeun di rumah tangga supados rumah tangga teh bagja ilmu teh gunakeun kanggo ngatik putra kanggo didik putra hidup engke ngajak kana kasayang kacaroge insyaallah eta bakal hidup nu katilu waladun solihun yadulahu bapa hoyong ningali neng ayu teh gaduh putra putri engke nu soleh-soleha muka opat teh ayu bakal di bapa mugi ka emut idza radallahu bi ahli baitin khairan faqahum fiddin wa waqara sagiruhum kabiruhum awil qastafi nafaqatihi wa razaqahum rizqa fi nafaqatihi uyubahum dzunubahum fayatubu min haiji sing paham kan agama laksanakeun perintah Allah sareng Rasul nu kaduana hidup teh kacaroge sing adab hormat sing tumut kacaroge salami parentah caroge teh teu papalimpang jeung aturan Allah Rasul insyaallah dipikanya aku caroge
sing hormat kambo ka aa lancik-lancik ka mertua oma tong keluar bahasa nu teu sae sok sanaos urang keheul handeul gunakeun bahasa nu sae eta teh wakor namina adab ka saluhurna nu katilu warazaqahum rizqa fi ma'isatihim abil qasda fi nafasatihim tugas istri di mana gaduh rezeki teh sing rik-rik bening ulah awunta sok sanaos kahoyong seueur istri sing tiasa ngatur ekonomi insyaallah rumah tangga saya komo neng ayu mata ahli ekonomi ya nu kaopat uyubahum zunubahum kaya tubuh minha urang teh moal sae wae sok aya kalepatan begitu namun hidup rumah salepat tong hese istighfar ka Allah nyuwun hapunten ka caroge nya ka mama ka aa atana ti ka mertua nu kalima ning ayu bakal di bapak hanya bapak ieu banyak ngadugikeun teh sing emut kanu 5 waktu tulis sing emut kanu 5 perkara hiji syahadat 2 salat zakat saum ibadah haji didoakeun ku bapak syahadat kuat salat tong kaliwat zakat di mana tos mampu sedekah saum laksanakeun sarta boga-boga hidup biasa ngalaksanakeun ibadah haji sing gampil milik rezeki nih nu kagenep iman sing kuat ka Allah ka Rasul poe akhir naon sababna rumah tangga teh leuwih ibarat mayunan tumpak kapal di lautan henteu aya nu seneng wae bakal aya bogoda sami nu kaalaman ku bapak sami tapi lamun urang iman ka Allah kuat insyaallah geulis rumah tangga bakal tambah syukur lamun aya bogoda bakal sabar nu katujuh terakhir nih bakal di apa dinten teh aya 7 gunakeun kanggo hiji kuatan iman nu kadua wa tawasau bil haq sok acak putra engke kana kasolehan sareng kana kasabaran sareng seueurkeun amal soleh ka caroge ka putra ka emak ka mama ka lanceuk ka baraya ka tetangga fakir miskin insyaallah rumah tangga ning ayu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin ayun ka mama ayun ini buat tetep rada imam gelis cepengan tingali rada imam mama anu ngandung salapan sasih lamina gelis wahna nalawahnin wakil soluhu buki agung teh buki berat tapi mama teh bingung hidup lahir bari pinutu kabagjaan lahir kalayan tanda kabingah ti mama hidup dinamian neng ayu salajengna gelis barang brol ke alam dunia di ais, dididik, diatik puluhan tahun betul mual kabayar ku harta banda kasayang mama hidup tapi lamun hidup jadi garwa anu taat ka caroge jadi anak anu soleh insyaallah mama bakal bunga sanes ku harta banda bayaranana bilih aya kalepatan ka mama sok nyuhun keur dihapunten ngarepotkeun ka mama abdi teh cantiasa mulang tarima ka mama abdi nyuhunkeun ridho mama pada rumah tangga mugi Allah marungsurkeun ridhona sungkem ka mama gelis duh mama sungkeman abdi pupujan siang tur wengi mama siang tur wengi sewunuhun kasanggakeun tina rupi kasayan aduh mama kasayan ngatik ngadidik ka abdi dugi ka ayeuna pisangan rangkul gelis neng ayu mama hidup nu nyaahna moal aya pungkasna gelis mun gunung aya tungtungna mun sagara aya daratna tapi kanyaah mama kanyaah mbok moal putus gelis hayong ningali hidup aya bagja lahir temukan yang batu gelis wasuh sampean mbok sampean mama punten
surga teh aya dina dampal sampean mamah geus maksudna mah hidup sing hormat anu janten indung saya nami mamah teh ku akhlak-akhlak nu mulia hidup sing jadi istri anu taat ka caroge taat ka Allah taat ka Rasul sing jadi indung nu nyaah kana janten putra tos rawuh sampean mamah sok sungkem ka dieu rawuh gitu sok gitu mamah doakeun nang ayu mah mudah-mudahan rumah tanggana bagja dunia akhiratna digampilkeun milik rezekina dipaparin kasayan kabarokahan rangkul sakali deui mamahna geulis jazakallahu khairan katsira wa jazaa'an sakila alhamdulillah rabbil alamin barakallahu laka mayun ta'ak neng mayun ta'ak gelis tingali rarai aa lanjut hidup nupang agung naga ganti apa bagus apa hidup terus teu aya di kieuna tapi tugas hidup teh sae kanu janten lanjut taat karaka hormat karaka eta teh sami sareng ngahargaan ka apa doakeun apa hidup unggal waktos geulis sok sungkem ka aa sungkem duh aa sungkeman abdi tumutkeun siang tur wengi siang tur wengi sewunun kasanggakeun tina rupi kasayan aduh kasayan tos ngaping ka diri abdi dugi ka ayeuna pisan rangkul gelis pikanya teh ayu teh sok sanaos tos rumah tangga apingan tetap disuhunkeun mudah-mudahan neng ayu biasa rumah tangga na bagja lahir sareng batin amin gelis langsung sampean gelis wawakil ti apa sok simpen sampean sami mikanya mika asih anu teu aya pungkasna baris ngaping ngajaring ka hidup sampean ieu pisan nu sami ngiring mantuan milari rezeki dugi ka hidup tiasa milari ilmu dugi ka luhung dugi ka ayeuna hidup tiasa mandiri alhamdulillah tos cepat rawuh sampean apingnya aping nuhun doakeun eng ayu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi alhamdulillah rangkul sakali deui Agus mana Agus naik ka dia Uwa aya Uwa Agus mana Agus ka dia Uwa na mana aya Uwa aya saha aya teteh kaluhur teh sakedap teh tika nuhun teteh mana sareng aa sok mah ngatilu berduaan mayun ning ayo ka aa sok di dinya cali teh sok ka aa nuhun dua di dia dua di dia sok ka aa heula kade gitu sok nyuhunkeun ka aa hapunten bilih aya kalepatan cepengan pananganan sok sungkem ka aa nyuhunkeun dihapunten bisi aya kalepatan napuguh hari jeung dulur sok aya bae pake trokna sok aya bae peda pendapatna sok aya kalepatan dina dinten ieu dinten anu sae geulis suhunkeun hapunten ka aa rangkul geulis ning ayu sok rangkul aana sok juga alhamdulillah doakeun mudah-mudahan yang ayu dukung ku moral dukung ku doa ku tanaga emotan alhamdulillah mayun ka itu sok mayun ka suhunkeun hapunten bila aya kalepatan udah balumbang jemur caang bulan 14 rangkul sakali deui teh rangkul nuhun aping jaring nang ayu raya anu bungsu kawa teteh aya teteh aya teteh sok suhunkeun doa hanya Uwa sami jeung kaya mamah geulis
Insya Allah doa uwa oge bakal nyarengan muga-muga hidup sing rumah tangga bagja lahir sareng batin rangkul wis. Alhamdulillah rabbil alamin. Tasnya cetak tengah deh. Daya teteh teh. Mangga, cici deh teteh mana teteh? Calik kalau jadi. Mangga. Teguh aya sok kapayun. Sok. Mumpung aya teteh sareng sok. Sungkem kakak. Calik di ditu teteh di ditu sok. Mangga. Doakeun Neng Ayu Rai anu bungsu muga-muga rumah tanggana bagja lahir batin. Alhamdulillah. Pasti didoakeun diaping dijadi. Teteh Ayu. Picontoh rumah tangga teteh muga-muga hidup sing bagja. Rumah tangga lahir batin. Alhamdulillah. Dedek ngiringnya tadi. Alhamdulillah. Binga hidup dipikannya kesadaya kula warga. Tos cekap. Alhamdulillah itu dedekna nangis. Mangga. Alhamdulillah. Cek nang gede. Sandak nang Ayu kanggo disiramannya. Sepengan. Bok sepengan. Neng mayun ka mama. Ngadeg heula. Mayun ka mama. Bok wuduan heulanya. Tiasa wudu teh Ayu sok wudu heula. Ieu teh pendidikan. Yen lamun bade mandi junub gedah wudu heula, teu wudu heula teh sae atawa teh sampurna nya. Ieu pendidikan kanggo hidup. Mun tos rumah tangga pasti kan bakal hirup babarengan, bakal junub kukituna samemeh mandi junub kedah wudu heula. Tah siraman teh pendidikan ngemutkeun yen hidup teh bakal ngalakukeun mandi ya. Oge ngemutkeun ka hidup yen mamah mikanya mikasih barang brol saatos ku paraji besok diibakan ku mamah bari pinuh ku kanyaahnya. Tah hidup oge engke kudunya panudakeun putra supaya bersih lahirna bersih batinna. Tos daya pendidikan wungkulnya sanes syarat. Sok mangga cawit. Mbok siraman heula sok nyandak sagayung. Ti dieu we. Ti ditu paling ditu. Ya. Mundur sakedik. Sok kucuran. Ti mastaka heula bismillah. Yo. Iya, tah Neng upami mandi junub tina mastaka heula nya tos wudu teh. Katak-tak nu dieu. Nah, gitu. Tak-tak nu kenca. Wah, jur sadayana. Wow, gitu pan. Sok, tak gitunya cara mandina. Sok mangga. Bade deui kurang pemintos AA. Siraman A. Pernah nyiraman yang Ayu A? Teu acan, saember ayeuna teh. Ayu mah mada teu sering sagayu ge cekap sok. Kucurkeun sing ketinggal saeuna. Gitu. Yang Ayu nya diibakan ku AA. Tangke sareng AA nyaan caroge silih ibakannya. Mun AA haridangeun lolopkeun. Heup tas cekap. Disun kuduaan. Mbok disun. Tingali ka kamera. Disun. Sok adakeun damisna. Adakeun. Itu tingalina ka ditu. Tah gitu. Teh ayo cepengan damis AA. Gitu. Tah gitu. Mbok ningalina ka kamera. Tuh kan itu nah begitu. Aduh ampun acan tadi foto sing saya kadia ningalina tah gitu. Nah aduh nyambut mun abdi ge bada anu ngabaledog. Wah kadia mbokna mundur heula. Mana teh tadi teh Agus sok candak we dedekna sok kadia sok paling ditu sok nah mumpung itu bungsu sok wah siraman yuk ninggal kapayun ke kamera gitu wah ya. Alhamdulillah
Bilih kirang naheur deui 2 ember. Sapunten. Cici wa punten di dieu heula. Engke disun keduanya ambil botol. Di botol. Engke Bu Aas bade nyiraman. Bu Aas mah kucai es. Siap. Hangatnya. Alah, luar biasa. Kakek sadinten 3 kali ibak teh nya. Disun kudaan tingali kamera wa sapertos tadi ayo cepengan rarai wa na sareng anak tingali kabayun senyumnya mana luar biasa sapa mana teteh tadi teh wios anak dede na teh sama dede enggak apa-apa ya enggak dipotong sok siraman Dede kawan. Yuk kan nenek. Yuk. terus wios cukup nah masih sur sok we wios teh saya we hese teh ningali cai nu kieu teh naheurna kan punten teh mangga engke urang doa bersamanya teteh pernah nyiraman ya alhamdulillah sagayung kaneng ayu sagayung ka teteh pasti base alhamdulillah sok disun godaan sapali tinggali kamera ya Allah Akbar subhanallah alhamdulillah tos sekap tenten pareman musikna urang ngadoanya punten anu tos ya ngareneng di sadayana teteh di dieu mau kali dia mau sok jadi jadi foto bersama heula nu tos nyiraman di pongkar nu jarangkung di pongkar nah gitu tah gitu ya siap neng senyumnya mana saja candoa tinggal di kapayun tuh tinggal ibu-ibu yang disiraman mana sade itu kayak iya hiji bisa kalam ya wis karo putranya ya gitu dah siap ya dede enggak seimbang mumpung itu tukang foto Oke, siap ya lihat sini. gaya bebas neng ayu luncat alhamdulillah orang doa bersama lainnya terus ya sedinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin wa aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairi ya Allah kabulkan paneja neng ayu paneja sepuh-sepuh sadayana supados neng ayu tiasa janten rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah ya Allah kumpulkan duanana dina kasayang ya Allah ya Rabb ambilkan malik rizkina peparin putra nu saleh kalayan aya di Gusti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mbok aya nu bade disawerkeun mbok gitu canak mana aduh abdi kan ngiring mulung kanggo dede uji alhamdulillah asmana galeri wedding restu salon alhamdulillahnya papunten nu kasuhun tina kakiranganana tim goreng ngiringan awekeun ka anak nyarira jeung ka Neng Ayu dibopong Neng Ayu na ka ditu canak disimbutan lah itu andukna simbutan ku anduk tuh andukna tuh Agus angkat ka ditu bade di video yen Agus ngangkat dedeknya sakitu urang pungkasku alhamdulillahirabbil alamin sok diangkat kuduaan kieu tah gitu set siji loro telu 100 cana ka ditu mangga kayak dilebet alungkeun cana ka kamar mandi ibaknya orang pungkas alhamdulillah sekali alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak